Balik deui kana kariuhan teh nanah di poe Senen isu. Asa teu karasa besti enak teh geus poe Senen deui asa teh kamari Senen teh kamari mah minggu kita besti. Bae hayu urang ka dapur urang ngahandeutkeun lah sangu kamari teh nyangu dina Magicom dicabut we da sieun garing biasana lamun nyanguna Magicom mah sok garing kan bestinya. Tuluy pindah kana gerohaneun biasa lamun isuk-isuk teh pasti we pak-pikpekna teh kana gerohaneun. Alah sia besti menikat poho kan ieu teh nanggumahan jadi we kudu dielapan heula. Isuk ayeuna mah asa haroream bebenah teh besti untung we gerohaneunna saeutik coba lamun loba are kukumahaan garanya. Ayeuna teh bujang teh mekel ompreng kosong deui jang wadah MBG cenah geus sakalian dielapan tuluy pindah di ka mana cenah ieu teh pindah ka belah jero eta dina mah ngahudangkeun bujang si bujangna teh geus hudang besti geus salat keur ngaji meni era euy. Nya tadi teh pan meureunnan aek ngahandeutkeun sangu karak ayeuna diseupankeun si sanguna teh seupankeun cetrekeun tinggakeun we hayu urang tuluykeun ka jero. Tadi nama arek nilpan baju ngan kapotong ku nyepankeun sangu sanguna geus beres ena mah hayu we urang tuluykeun ieu ngalipetanana. Nah cenah asaan teh kat loba kieu ieu baju teh bara poe coba teu nilpan bajunya diinget-inget teh da capek nginget-inget nage geus we urang persingkat heula ieu teh ngagaweana capek lila teuing. Nah geus kieu mah pan beres cenah. Barokaneun beres kita besti nilepana mah heueuh beres tapi pan ieu teh kudu diasupkeun meureun kana lomari mal mungkin disimpen di luar di dinya. Sabenerna mah prat paling hoream lamun bebenah ngasupkeun kana lomari tah ieu disesakeun baju merah putih rek diistrika poe ayeuna tapi samemeh istrika rek kameunahan nu belah dieu meuni asa paburisat. Padahal mah unggal poe ieu teh besti ditatap diusap dibenahan dirapihkeun anger we ningang ka isuk teh aya deui bukakeun hordengna bukakeun jandelana beres we tinggalkeun di besti urang tuluykeun ieu teh istrika heula. Nya bakat kupikun tadi pan nyepankeun sangu meureun ena teh geus panas deui nya besti hayu urang ka dapur urang mereskeun lah sangu ieu teh can dipindahkeun kana Magicom. Lah ulah aya acara diakeul-akeul heula kieu we emple-emple heula asupkeun we langsung kana Magicomna soalna rada talarangel kudu digeber-geber heula teh kege dipanaskeun dicolokeun deui kana Magicom tuluy asupkeun kana piring. Tadi nama besti rek mere MBG budak teh aek make endog efek teh aya kremes ieu si kremes ieu teh aya rasa ayam aya rasa sapi aya ayam pedas aya rasa pizza pokona mah aek milihan nu ayam jeung pizza we cenah hayang dua rupa eta geus diasupkeun bukakeun burusutkeun. Pikeun sampana mah ulah dibikeun mah nya ge daekeun isina we nu bikeun mah tuluy gorowan hayu buru geura nyarap isuk-isuk indung teh bebenah ka nu lain gae lah sorangan we ngahuapna. Cenah mamah nyarapna sorangan atuh da heueuh sorangan da geus gede ieu ek tuluykeun deui teh ngistrika bajuna soalna masih keneh kararusut. Cenah ngistrika nalaur kasur ayeuna tepatna di dinya mah geus we di dinya geunaheun hararipu sampaikeun we tadi dieu si bajuna teh tinggakeun we langsung bebenah ka nu lain da geus rapih di dinya. Asaan teh tadi teh mainan teh geus dipulungan aya keneh hayu we tuluy dipulungan di tuluy pindah ka dapur urang sapukeun lah di dapurna meh jongjon. Tita tadi bulak-balik di dapur meuni asa tegarna ditincakna teh jadi we urang sapukeun heula koer-koerkeun heula si runtahna teh kaluarkeun we piceun tutupan we pantona. Pas tadi keur sasapu teh si bujang teh mandi tuluy ayeuna teh dipakeanna sabuk biasa lamun isuk-isuk teh sibuk makean lah baju bujang lah teu bisaeun ai baju merah putih kieu teh. Alas ya besti bagian masang dasi biasana mah sok hararese masang dasi teh poe ayeuna mah alhamdulillah sakali ge langsung lancar pas ditempo teh kukuna jiga macan para ranyang. Hayu buru mumpung isuk keneh urang motongan kuku leungeun eta mah di para ranyang kitu ting tos di